warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Lamun ti payun, hayu urang sadaya nyanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku sababaraha jeung karunyana, urang masih dipacen nikmat sehat walafiat dugi ka dinten ieu. Salawat sinareng salam mugi tetep kasangakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, tur ka urang sadayana sareng umatna hingga di akhir. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdihan dari motor ti kelas 11 apa? Dina kesempatan ieu, abdi bakal sakedik ngebahas tentang pentingna atikan pikeun masa depan anu cerah. Supados nurang terang, atikan teh mangrupa proses pembelajaran pikeun ningkatkeun pangaweruh. Tapi sabenerna atikan teh sanes saukur mindahkeun pengetahuan ti pangajar ka muridna. Langkung ti kitu, atikan teh miboga tujuan nyiptakeun generasi penerus bangsa anu cerdas tur hade budi. Urang sadaya terang, di zaman ieu atikan teh penting pisan dina kahirupan. Ngan hanjakal teu sadaya ngagaduhan kesempatan diajar dina perguruan tinggi. Batasan ekonomi sareng akses terbatas nyebabkeun masih seueur duduluran urang anu can tiasa menangkeun pendidikan anu layak. Ku kituna, hayu urang sadaya ngagunakeun kesempatan ieu pikeun ngahontal prestasi satinggi-tinggina. Rerencangan nu dipikeun aku abdi, kirana mun sakitu nu tiasa sim kuring sampaikeun dina kesempatan kali ieu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.